Aing sah si kurang ajar teh. Itu gedena naon atuh? Hutang. Anjing. Wah, si anjing. Coba dia mah cara diteang ke bonde. Oi, pareot. Ubah sawo oi. Untungnya tak apalin si Sabah oi. Ini Sabah apalin wah. Tadi sawo aing. Dodolog pisan sih eta mah kena hak anun. Coba. Ayo mah euy. Baru dak aing ngawal arapaleun kieu mulung sawo ya. Sawo heula, sawo ndarna. Wah, anjir lupa kieu sawo euy. Bukti nguruskeun si kolot bedegong kurang ajar sawo aing. Kieu. Aduh. Lah, euy. Mun aya si bodeng ngana sawo mana? Menulu we careuh si bodeng ngana sawo. Tis anjir. Si bodeng oh, tukang ngarungsing si kolot bedegong. Balongnya saat aing aduh. Mah nya kalau daunnya tarik pisan. Wah, itu gitu sama itu gitu. Anjir. Sawo euy. Nih, sawo euy. Alah, sia gila. Kieu. Kate. Yang di saung jadi si comrok. Bisa, coba sekali. Cocok lah. Kenalnya sedikit. Anjing saung. Oke, aing masih ke kene anjing ke si comrok. So itu ngira-ngira udah beli mobil teh ya anjing sia. Kok aing ngeureuyang heula. Mati. Ya. Sawo kan. Luas aing siapa mau mungkin kita tak apalin ka dieu mah. Sebalik dia sama. Naon deui kehet teh. Asa loba pisan reurewas. Teu ditutup di dieu naonnya. Dari sekolah bedegong mah mungkin jor-joran ka dieu moal apaleun Bae meureun aya nu ngaliwat Baru kena ora eta jurig. Tadi urang lewaskeun direbahkeun. angin kena ke pistin aku. Aduh anjing. Aing sah si kurang ajar teh. Oh yo, siap heda. Sia dasep geuningan koprok. Sugan teh saha we aing mah. Alah. Sia geuning dasep rek nanaon jor-joran ka dieu kehet. Cager. Cager aing. Aing pieu ka imah ka ditu, pajik pamajikanna ka di kebon cenah. Oh aing reuwas, leuheung apal ka dieu. Tapi jalan ku pamajikan. Tadi nempo ti jalan ti luhur. Aing Pas tadi bari urang ge sarua mulung sawo euy. aing reuwas asa koprok. Tambahan. Tah eta harta loba nang dewe. Lain keur naon di dieu? Oh, ni isi dia mah panti isi dia mah jauh ti si kolot bedagong bang nama aing. Kan urang ka dieu nya. Sia mah. Aing
Lain, ini jadi beli mobil teh, geus meunang. Sedih mun kudu dicaritakeun mah. Nah, aja sedih. Heeh. Duit ayak mobil teu meunang Beda bahasa itu. Cenah mana dek jual tanah kuburan heuh. Kan panas aing anu kacida ieu mah kucingna awalan meureun itu karek niat gitu. Iya pada dek dijual, dek jual eta. Heeh. Dek jeung mobil teh. Heeh. Aing mah sukna teh pentingna teh. Tepuh pokona mah. Karasaan ting jin korin meureun nempel ka aing sia. Anjing tadi hakan langsung dijaga guys di kuburan. Aing jeung teu naha Dinya ampung aing make kituan deui mah. Aing mana dek naon ka dieu teh? Heuh, urang teh itu aya mobil alus ieu teh. Murah itu mah aya 20 juta murah. Ngan lain mobil ieu kana kamari mah Avanza nya. Ieu mah nu carry-na jadi lain bentukna nu kitu. Siga angkot, apal angkot 20 juta mah meunang. Moal aing eueuh pan duit teh kana. Geus eueuh. Heeh. Lieur aing sedih kan. Alah. Bisa tuh jual di tanggal kamu. Mun sia kawalat bah kamari ge karek edek niat tunggul tah. Lamun nepi ka jadina aing cigana paeh diduruk cieuna. Aya balong saya. Bangun dewe ke saat jadi kan Geus tuker jeung urang tuh. Moal aing mah moal dituker-tuker. Ku urang itu mobil dibeli, yang boga balong itu. Aing si Sabah geuning nya sok agung ge balong aing pada loba balong itu. Antara agul we aing. Mana di dieu? Tahu ieu. Tuh, nepi ka ditu tuh awi itu, nepi ka ditu ka ujung aing. Mana? Nah, atuh ari kamari jeung deuk jual tanah wakaf geus jual anu ieu atuh. Lebar atuh dijual wae mah siling leung menjadi dangdanan. Atuh di kitu nu sabaraha hektar nu dijual itu teh? 3 hektar. 3 hektar. Iya teh. Tungtung-na euy. Kaduhung aya dek teh. Pang-pangna duitna teh jadi dangdanan. Rakyat tangga nu jadi duit mah karasa kurang. Karena urangnya mun ngamakelaran mobil kan sok aya naonnya paribasana gitu. Ya uang ieu nama kitu nya. Gede pastinya tuh. Alhamdulillah aya ngan kitu panas euy timun mah. Teu ieu timun naon ngaranna teh? Gambarnya ari anu jadi nu dagang mamakelan mah. Besok aya ngabohongna. Eta intina mah cek urang kan kieu. Ieu mah mobilna alus jadi kurang teh. Alus udah butut. Alus, ai butut pisan manteu ngan aya kekurangan. Kekurangan anu saeutak saeutik mah kurangnya teh disebutkeun nya wajar lah. Ari mobil nu ieu mah mobil urut mah itu kan aya wae kekurangan. Kan lamun misalkan kalebihanna loba tah urang nu karitunan teu disebutkeun. Tah eta nu jadi akarna mah. Sarua we dewe kamari pan ngejual tanah kapan? Ari kudu dibejakeun mah nu di ditu teh. Nu 3 hektar teh. Lanceuk jeung adi mah teu setujueun teh. Matak teh. Tapi kabaragya. Kabagean saeutik ku aing dibikeunna. Nah itu biar kana naon eta? Bawa semua kana judi online. Teu aing kena judi online mah. Ai bahasa itu sia urang jeung si Sabah eta. Naon sia? Mane gering di Popongo eta. Oleh taruhan naon sia eta? Oh eta mah bola aing. Taruhan bola. Bawa pake nu kitu deui sia mah. Itu eta mah aing. Eta mah pake ieu geuning ayeuna kan keur usum tabur bintang aing. Tah pake nu kitu tapi teu berkembang aing. Liur aing. Jama dadai kanan. Aing. Kawan urang atuh mending ge tabur bintang mah ka ieu. Aing. Ieu nih. Sia mah. Rok ngeret teh baheula teh. Patut. Tabur bintang mah jadi pas urang datang teh, "Halo bos, halo bos." Terus ganti akhirnya teh ari euy. Iyalah, ini dia naon sih atuh urang minta naon teh. Sama kadon perang penta ka dieu teh head taruh bae. Aing mah sawo mah tepati beuki anjing. Hayang jagong. Hayang mana? Oke daguan 2 bulan deui. Tinggal sia tuh. Apa dikarek kitu jagongna geus teh. Eta jagong nu eta. Sia teh. Atuh kitu mah euy. Cek dagoan cek aya 2 bulan deui. Ya halo doge mah modar ka. Teuing bakal kalah ting moal aing apa deui sampo saya sampo. Can atuh aya mah aya ngalitik euy. Ngalitik ieu keneh. Naon atuh. Eta lauk eueuh lauk. Ngalitik. Terus teh teu lah mah putri duyung sia dia. Terus gedena naon atuh? Hutang.
Alah. Meureun siapa pakai ngahutang wae Teu meureun. teuing aing lieur sini kan euy. Ting kumaha aing. Tapi dah euy hutang mah. Bener urang oge siga loba duit tuh. Ya bos bakalan ayeuna bos showroom cenah bos mobil. Padahal mah aing mobil teu boga, aing motor nongsok jeung paribasana. Heuh lah, meureun kusiling gaya dek disebut teh lega tanah ditu di dieu. Aing motor ini si Arno teh hantam aing nu bapake. Asya, ngeuli. Dan lagi jual eta si Arnold ku aing urang makelaran. Moal aing si eta mah. Jok di najan ditawar 3 miliar ya si eta. Sama nu kieu aja dibawa geus buruk atuh mah. Atuh paduli we nah cing. Aing teh mah ruas aing sugan teh naon keplok sia mah ka aing. Terus dicabah cuman nih ya. Atuh panurang teh tiba saya itu keheul ka mana teh. Nah, menihan teh mah Dua kali di Makelaran eta hayang mobil dipangneangankeun nu kahiji duitna jauh pisan tina 500 jadi 50. Nah, terus nu hijina deui ning heuh. Anu odong-odong. Dia mah kira-kira mobil odong-odong ka aing. Kapan atuh urang mah? Kan mana titah neangan deui teh anu harga 50 juta gini ya. Nah, kamari masih eta teh ku urang teh ditawar 50 juta teh emang sok ka dieu we heula cenah gampang cenah ieu teh nanti harga mah sakitu kamari teh kurang dibawa. Efek meureunnan lebar meureunnan sigana mah. Nah, teu niat jual sigana saya teh mah. Aya nu diniat teh eta pantes sih mana eta nu eta. ream nih odong-odong aing atuh kitu. Ade anjing ieu hisabah ke Harga diri aing ning keneh leumpang aing anu kitu. Atuh aja aing moal deui mah maneh. Di mana tuh? Kewe heula. Atuh datang di dieu da ari mana geus moal meuli deui mobil. Moal mah kana mobil-mobil. Ream Atuh. Urang beuki deui. Heeh. Keneh pabutuh ayo tuh. Siap. Cuma mah awas awo. Ini teuing kurang beuki euy. Ayo Ayo tuh nya. Sok atuh. Si kehet cenah deuk nahawan mandok jor-joran ka dieu. Kan puas aing mangeureuna ku aing ngeureun deui sih. Boleh heula tiis ge geunah. Gak bisa. Wah, si anjing. Ayo,